Oke guys, balik di ngalurin gitu loh. Aing orang deka. Iya kemana? Darajat tuh berdak gitu tuh. Tuh berdak gitu. Tah, ayo Pak Ervin, asup lah tuh Pak Ervin anjing tah. Di mana ini? Lagi di Pangandaran Darajat. Darajat, Bos. Ini tari Rizky ya, Mak. Anjing kok gelembung ya, Bos. Teu. Kira-kira sabar menit deui ya nepi Darajat teh? Teuing euy. Nepi Darajat sabar menit kira-kira? Genep Genep menit deui, guys. Genep menit. Udah, kata-kata. Bukan padam, hanya redup. Aduh nih garuan. Si aduh nih garuan. Tadi teh di Bandung teh jam sabra? Jam 8. Jam 8 anjing. Jam 8 enak jam. Ah, cek ketinggalan. Jam 12 kurang. Jam 12-an enak. 25 tilu. Lumayan nya. Tiris anjing. Kita 25 tilu anjir. Madap euy. Madap ya mah langsung kejebar Cihanit. Cihanit madap. Yang geus lah. Paling ke dilanjut di jero menurutnya mentep poho. Kumaha Pak Dul kata-kata lah Pak Dul. Kata ingat kan itu. Ki kata-kata ti Pak Dul. Hanya redup, bukan padam. Nangtang aing nangtung. Nah, orang Sunda mah tara nangtang kan mun geus ditangtang pasti nangtung. Ai, Kan giliran geus nangtung tong nyegat. Tong naon lah. liur. Liur guys. Oke, lanjut dari itu. Tuh, baiki, yuk di Derajat Baiki. Atos yuk nuju ngopi yuk. Aduh, Aing ayo ke kopi guguk. Kumaha Pak Dul? Kukira cuman di sini aja yang dingin tuh. Ternyata Di puncak pun dingin. madap anjir. Karek nepi pisan guys. hari fitness, ini teh apa hari fitness? Hari kejepit nasional. Anjing, hari kejepit nasional. Arulin atuh bos. Arulin atuh, woi. Jika tiang listrik kae atuh. Luar. Lagi masuk TV. Madap kieu. Iya enggak? Mantap tah. Guys. Guys. Iya. Madapnya tiris kieu. Kumaha aduh. Dingin euy. Mau balik aja. Madep. Langsung salin wae Pak Dul teh. Anjing. Kicau lah. Icik. Oh, icik. Oh. Wah, ini madep. Kumaha Pak Ervin? Aduh, ke depan. Madep kita guys. Barista abal-abal ke mana? Tutup kantor ektek. Kacain. Padul ya. Kiatnya Kiat dan badak terus nama dak resep jalan tehnya cuman teresep teh dina perjalanan nya tunduhnya sare kurangnya iya ada piedak enak keur ieu lah istirahat lah kayak mangkat deui mah rada ieu merenya geus rada caang merenya nah jam 12-an. Jam 12-an. Mangkat deui jam 12-an. Udah sih.
obrolan pagi jam sabaraha na? Sekali. Menit Setengah 5 ya. jam 5. Jam 5 dah. Can sararek anjing ke. Dia teh tidak raja di Bandung teh jam 8. Ieu ngadaguan si anjing ieu tah. Bang tapi begitu nama solid halusnya. Asli. Buan ya. Nah, badak orang kumaha tuh. Kurang kumaha. Jam 8 OTW set istirahat teh. Mun sakalinya. Dah sate unggul ya. Nepi-nepi jam 12. Jeung Teng. loba ieu naon teh. Aya salah jalan saya. salah jalan dekat Tasik. Udah aing tak apal udah aya ka luhur aya ka handap. Jeung si Ieu teh ka mana ya? si Yogi tengah lain belok teh mau ke kiri kan ada kiri pasti ke Tasik bener sih anjing tuh Sadan ka Tasik teh naon cik ka Sumedangnya. Sumedang Aya pulang Sumedang. cerita anjing ieu tanya ada enggak ada fit geus ieu mah lurus cik aing di mana ya aing Sumedang anjing Iya ini. Siamat ge keduaan kamarannya di kamarana ya. Lurus cenah. dua posisi ini tiba salah anjing urang ka dua si ka hiji lu apa jalan aja entah apa ditaruh kalau tuh palingan aja ganti ada apa Aing nanya ke sahabat, "Man, pernah ada ya? Pernah nggak lewat hunkul?" Karena aing ngeliat tumpul anjing. Aing apa deh soalnya. jadi suka bayang tuh dia mun posisi gitu anu pas di Garut Tasik terus bener urang geus nepi darajat marane Tasik sih kan Anjir. Teh saha ka Tasik we. Aya Urang di kelaksonan ku ieu sugan teh naon anjing. Ternyata urang nu salah. Udah urang teh ngelong ngelakson maju sih. Pas mana ngelakson gini oh bener sih soalnya sejak geus ada Belas. bil lakson kan Man kurang tadi klakson teh mah. Data kadengnya klakson sih ini. di headset mana mah belah caritaeun ya kudu lab teuing Di darajat teh nya rada cieutis. Pas dengan celong panas pisan ya ngawalan mah nya. Kawalan Teu kieu. Kira teh geus enggak sepanas itu. kirain. kirain Oke, kok bahasanya dihijiin? Menjijikan anjing lieur. lagi SS dihudangkin Lagi HS digudangin. Ada yang lagi tidur tapi tadi itu kan jual disalimutan cina batur mah disalimutan teh langsung sare ieu mah udah kamarana cina aing di mana aku di mana cina mana esa video juri itu Kieu udah dijokep. ulah nyebutkeun eta jadi iya nu di hiji tempat nih anu cek maneh teh itu luarnya stop lah orang dek ngejelaskeun tah Dax jadi batan orang tuh boga video penampakan di suatu tempat gitu itu instansi di suatu instansi gitu yang apa kayak kurang di pasang videonya di dia tah akhirnya orang reaksi lah we kumaha coba style dulu nah ini Oh, eta kayak jelas kita wis di CCTV dulu bener. Bayangan bener. wis ngaclok banyak bayangan kayak wis Tapi asa gantian pas kali itu. nah lain deui wis tapi mana kali itu bukan tiga sekali lagi salah tilu kali eta itu jelema iya naon sih itu para gili udang tapi sih bentukan jelema so film kawannya menurut Bapak Kibil jelaskan secara logika
pikirkan secara logika Gak kasar. sama sireum ini sireum bayangan segede eta kan mun misalnya deket di kamera sireum lewat Jadi badan. sok we cobaan Oh, tapi kan ini mah teu kitu aja kan siram mana anu siram kan short geuning. Gacang misalkan sama kamera. entah lah misalkan hadapan kamera pisan si ieu malah ketinggalan we. Oh, katutupnya. Katutup misalnya si sireumna ieu Secara logika. sireumna hadapan kamera pisan nih ieu jadi malah kan ketinggalan eta teh bisa hadapun kamera nih ya Contoh, buka kamera. Buka kamera mana? kamera ieu nya di sireum Kan kieu misalkan. Kumaha maksudnya? iya sok ketinggalan mana ini kamera Tutupan kabeh atuh. Tapi kudu beunang leutik pin. mana pecah-pecah ini mau angkat dulu Oh, lah pecah-pecah Lamun siram, mun kami deketin kamera, pasti badal tuh sih. Jadi kan siramna Tutupan ki. Jeung bari lagi kitu deh. Batak bingung langsung logika. Nangtung. Hah? Mun sireum mah nya mun kieu sireum badag. ketinggalan supuna ge Apa ya? kenapa nya Itu deg deg dulu kali. Kita ulang lagi guys. Tuh. Si sese aing kalau dikakeun kita. Di pola anaknya menyerupai copong. mun sireum boleh eta sireum mah segede kitu teh kieu anjing jadi teh dia gerak kita nyerek kamera deh Kamera. Bukan deh. itu bisa kita jadi kieu jadi teh jaraknya teh lumayan jauh tah si lensana teh aya double gitu geuningan jadi si sireumna teh di lensa ka hareup nu kaca lain dina kamerana mun misalnya dina kamerana Berarti pasti deket tepat di kamera anak. Eta mah cek si ieu, Heeh, eta cek balik sama. deui ka pemirsa we kumaha penilaianna. So bisa Komen, komen, we. Bisa tanggapan di komen bisa jadi gitu oke. Jadi gitu. Karena si nah, si ngarti kamera gitu. Ya apa jaroana teh. Aing mah teu ngarti jadi langsung we eta mah guling. Eta. Eta dulu. Seri. Oh, videona. Wah, eta mah istilahnya tuh. Salah aing cok. Jelas bisa tuh. Berang-berang lagi panas. Tapi luas ya. tapi si ngirimna di grup kan orang penasaran Kalau usah video itu yang seri. Loba tapi mau di medsos Naon dulu maksud? dan di IG pernah ini juga bagian ke di rumah kosong gitu. Ya aya lu seri gitu. keren mah ingat ieu si Iqbal teh si Miki teh nemukeun pelota ieu di Jun teh tuan sabar dulu main dong iya nanti Dua-dua we cang. pakai 24 22 hidung si ieu Tahun 2010 salapan tajam kurang baturana motor random ke gue ke sapil motor random tak pas dibuka bulet aja ayo bulet gitu tapi orang mikirnya eta bisa jadi gini ngelamun kamera baik kamera langsung motor kebon Siluet lagi. sehingga menyerupai ayo mikirnya teh emang kan tidak sengaja gini mikirnya kalinya cuman emang bener-bener bulet gitu. Mun banget gitu mah sarua jiga nu di si amatan ya nu inget eta dong. Nu babakaran nu payung dipotokeun. Siluet sih Sama eta dina foto anjing. menyerupai kan tapi benar tuh apa karena Emang sieun anjing fotona. Mata anjing. Nya muka hungkulnya nu mata huruf. mata pernah itu baturan foto random gue foto lama juga foto dia misalkan ada gue foto pernah pandangan tapi benar ya dua tak gitu Heeh. tiga gitu Gimana?
netenya teman teuing dino kamerana merenya lampu dino kamera teuing kumaha. Soalnya kan di dekat imah sama kan ada lampu kan eta. Besi pantulan di kamera ke lampu gitu. Cuman nyata bentuknya mata. Di atas gitu. Di balik kulit kok kulit daun pisang. Kulit lembu. Terus nu Oh, potretan pas gara-gara makanan. Nya orang tikeur ngadengin naik data. Ih naon sih selalu gitu lain. Heeh. Heeh. Eta. Terus kan nu maraneh balik dikit nu di Jadi eta nu di Gerlong. da. Sering Oh, kita anu baheula pernah video. Di gerlong. di kan. nu bareng Anu beureum. Eta. Eta anu Musik na teh naon deui? aliran Kejadian lucu anu pernah kalaman di hari di hidup maraneh naon? Bieu aing mah karek bieu. Tadi kami teh dua kali teh keluar lah. Aing sadari teh bohong gitu. Keluar teh. Set. dan nya mana tinggal Tancut, ya gitu. Karena di dua jelema di urang bareng. Asup teh. Aing ku kain pilih ada bisi si WC eta teh di tempat. Cet aing asup, main teh asup di bareng aja gitu. Main mau banget aing mau banget. Main asup bangun aing mau. Sana salah. Bisa anjing. Aku baca itu. Adi bareng ge. Saha saya teh? Main lagi mau saha? Bukan sih. Lah, jadi kieu anjing. Cing aing Tek pas ya ngetop. mandi. Aing ngetop. Aing keluar aja. Aing di keluar heula teh. itu yang tengah Ini karek ningali kamar mandi, Siluet. maksudnya tempat renang gitu, kamar mandinya gitu karek ningali. Aing teh ningali Gitu, pang di dieu teh. Ini gitu, ini siga labirin gitu kan. Men. Oh. Anu luhur mah siga tempat pemandian Jepang. Kalau di luhur ya dulu atuh. Jadi muka kitu gede. Teh nu di sisi teh kan udah laki. Aing apa nu pang di dieu awalnya. Aing tadinya anu di sini ka mana? muka sama. Ayo. Aya asup. Oh. Getina aku hirup dulu. Kayak aing ngurungkeun kerana terus ngocor. Limited cair ada eta. Jadi anjing ngocoran. Bawa-bawa di kolam anjing. Aing soalnya jigiran siapa teh bau hangsir. Gede bangsa aing. Aing dengan kau cuma anjing celana sampro. Anak nanti pas atau Doanya rupa-rupa tadi diisuk-isukkan itu kan doanya. Dicimahi kananya. Waduh iya lah. Gua cuma ikannya anjing gitu. Kita di mana? YouTube. Ayo, lain ayo rokok orang iya, kemana? jadi- Ki dia teh ki. Iya. Dia kemana? Oh iya lah. jadi si Lain ya, tas dah video nama di luar di luar, barang di luar. tah Anjir. Cing di bawah mana nas lagi gerlong ge. tuh di luar Ya masih guysnya sakit tuh. Jika kamu paling nyantos lah nya sakitnya guysnya cukupnya. Pokoknya mas stay tune, ditunggu video selanjutnya. Siap. Tuh, ya, Kak. Bye bye. Kamu Thank you. loba. Pada istirahat lah.